Yang kami izin lah bade ka pasar, masan lauk, sayuran, sareng urap tong. Abi moal bisa nganter. Nyauyos da sareng si kakak. Nya sok hati-hati ja. Nya assalamualaikum. Hayang modal geus hina sore. Sekalian mana ya? Bari nungguan pemajikan kata si Alen lah. Naik. Salen. Buka. Sakalebat Jang Rahmat, aya da Alen mah di kamar. Oh nya tuh teh. Asya di gero-gero teh cicing wae. Henteu mah Teu naon di geroan teu nembalan. teu kuna naon henteu mah. Aing ge apal maneh mah aya masalah. Eueuh masalah biasa-biasa wae. Mikiran naon maneh ngeulang tarik itu? Mikiran cicilan motor. Lain Sok atuh ngobrol naon maneh teh. kieu mah. Aing sedih mah tinggal di babaturan geus karawin sedangkan aing masih kena nyorangan, sare sorangan, dahar sorangan, segala aku sorangan. Terus maneh hayang kawin teh geus boga ka bogohna. Aya kabogoh mah, nganjing kabogohna. Ah, asya gelo. Terus maneh sahana? Lain sasahana, aing teh bogoh ka situ tapi si ituna teh bogohan ka aing. Geus maneh teh tong mikiran anu teu pasti nu teu nyaha ka maneh, anu teu bogoh ka maneh. Percuma bogoh anu teu bogoh mah. Tong dilamunan pikirkeun masa depan. Mana loba keneh harapan kudu di jalanan. Sok ayeuna mah maneh nabung ulang ngandalkeun bapa jeung indung. Alhamdulillah mat urang geus nabung. Nya gede mah henteu dan nu gede mah dina kolor maneh. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tuju di mana? Ieu nuju teu Alen. Oh, garawi atuh, iya ami tos masak. Dia tuh urang mambareng sekalian ajak si Alen. Nya ayeuna eueuh. Ayo lan geus tong loba pikiran geus ayeuna urang dahar. Ayo. Kan geus masak. Oh, ayo. Itu urang.